di daguan tadi kemana mana teh? Nya ka si RT. Tah, ka beneran si RT. Mana? Tah. Ya RT boga warga teh patut pisan cenah nya. Maling awit nu urang. Aya teh ideng eta boga. Bejaan ulah nu belah dituna aya budak. Bukan sisi gawir ka RT. Heuh sisi gawir kan eta teh kebon awit aya dua. Bejaan nu belah dituna mah eta lain nu kuring anu batur. Nah, kadenge. RT nya bela adu eta. Telepon. Oh. Halo. Kumaha nong? Inong? Ah, naon si Nong teh duh. Yo Nong. Burukan ya di dakwah deui. Ngalawi. Ayeuna teh di mana? Biasa. Satu isu keneh remis yo. Buru. Udah ngees. Di pos urang geus di pos. Oh, daguan di pos atuh. Heeh. Oh. Aduh, nyaina urang langsung ke kebon. Yang tanggung jawab atuh kana pagawean da urang geus janji kamari urang ngalawi. Geus. Si beungeut lah aduh. Siap burukan. Luluh keneh. Burukan bae datanginas leuwih baik. Gen gerakan. Alhamdulillah panggih jeung Pak RT di dieu. Aduh, Tamang. saya Pak RT pan di si sangut. Heeh. Isu kurang awi. Terus langsung ke Pak RT. Oh. Nuhunkeun Widi abi teh. Bade nuhunkeun kanggo Agus pisan. Awi bali mana abi teh terang leuweungna. Sok we pokona mah ieu deket sisi gawir. Nuhun. Kan ulah nu belah ditu eta mah nu batur. Oh, siap. Nu belah dieu mah taman kuring sok diala kabeh bae. Nu caket balong kan. Heeh. Sana eta. Tapi wayah nanya heeh. Sa memeh ngalaawi pangangankeun lalau. Soalna ieu jang nu di kampung keur ya biasalah ya acara ikan khususan Oh, makan. nya. Heeh, kudu ieu. Jadi ayeuna teh awi teh ngalalau. Nya teu kudu ngalah Atuh lalau. Pak RT antosan di dieu sakadapnya. Nya mangga sok. Sanud. Bae anjing maaf paling menang maling ieu. Anjing teu beunang euy. Mumpung si Sanud lagi mumpung si Sanud. Bongana mendit si Sanud mah. Wis si anu bogana. Nih. Wis sakit deh. Si anu bogana anjing. Pagi-pagi berkah. Banyak. Jadi pan urang teh eta di pos teh apalin aing sok nyumbang. Tapi apalin teh aing teh boga balong. Tapi kajelan. Di pos. Nih lebar ieu mah euy anak kancra lumayan tapi euy. Gimana ngalawi teh nya euy. Macan jeung wayah kieu deui neangan awi teh. Lebar anak kancra euy anjing. Ajen tah. RT. Tuh, alhamdulillah ujang ti mana ieu ngalalau aya pinter-pinter teh nya. Balong bieu kuku cuprakan. Ti balong saha kade ulah sok ti balong batur. Gitu. Balong abi. Kalau balong abi heuh bisi gitu kan ya. Ieu kan dibikeun deui ka nu lain. Geus ngarumpul eta di pos. Acan da ieu kermis kieu mah kumaha duh aing sok pala lawur sabenerna mah da. Nya anjing keneh ya tapi da demi
demi kemerdekaan kita semangat secara keluarga gitu tuh. Atuh syukur urang boga masyarakat nu kieu teh hatur nuhun pisan. Nya sok sorangan we lah nya. Kuring ngasakan lah ieu di tampi atuh nya. Heeh, dik sing salamet. Nama kon si RT teh ieu kitu awina. Jeung nitah teu kira-kira but ramis kieu aing kudu yakin urang mah ieu nu si RT teh Saha nu keur ngalawi pararanu pisan. Awi orang. ieu kitu Wis. Ayo rada kolot Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku salat selama ini, aku ibadah ya Tak Allah. usah ngelawi. Pararanu mana mah. Dia kawin orang. nu Pak RT kan Pararanu. Tuh si RT nu belah hareup. Kita usaha. Atau aku hidup sampai dengan sekarang, atau engkau bahkan itu kan si nanu sisieun gawir tuh kan ieu Pararanu. Hah? Ieu can urang. Awi teh. Tuh si RT nu belah hareup. teu belah dieu Pararanu pisan. da can ngalana ge RT saha RT? Pak RT kokom Kokom nih. da jang Agustusan Tuh nu si RT nu belah hareup. Lain ieu ya man urang. Pararanu pisan. Paingan atuh urang ekal awi teh eueuh deui. da karek sakali Atuh ieu tinggal urang pacak ngala. lupa eta mah Hampir sadapuran kieu. henteu bisa abi Deh. Pararanu pisan. da henteu tara abi mah tara maling Ah iya tunggu saha. Langsung ke godang. da Danaeun. kanggo Agustusan Ngomong heula. Itu bener. itu di pos Pos mana? kumaha atunya kan garerakan Iya. bari ngaliwat Heeh. terus titah ngalawi si Heeh. RT teh si gawir ari nuduhan bener ieu da deui dapuran awi Tah panik aya batasna tah ieu. Batas ieu teh ieu. Tuh, bukan kelurah. Di si RT ngahiji. Ini kebun pribadi. awina Urang. awina Oh, jangan awi-awi na. Ya, saya nama kieu we. Sok ngalah aya nama. Lagi kagok istri tuar. karek dua kadek da Oh, kagok istri tuarnya ah. Wani sabaraha satangkal. Sok buruk. atuh kowe ke Pak RT Sok saya ngalah si RT na. Si Kugu. da jang Agustusan Sing jeung Agustusan oge atuh, si Kapugu. Kebona. Tah, eta teh doraka kitu teh. Latih nu batur teh. ai si RT na ka bawa doraka teu Ya ka bawa tuh. Nah, ini pulang-pulang. Sok. rek kabur teu bisa Ada mal bisa geus sergap ieu mah sok. Kumaha? Dibayar mah. erek ku lauk we nya da uing dieu tes ngalalauk Loba teu. aya sakilona mah pajeun abi wios ngaladeung ke Besokkeun bae bawa ka dieu. Nya. Heeh, sok. aya
anak kancraan. Wah, yang menang maling deh wae nya. Hayu wae fitnah kabit teh. Dabi teh soleh. Solehna soeh meureunna. Mas sampura karek ka dieu euy. Eta abi tadi ngala awi mas dicarekan euy suganten si RT awi teh. Ipek teh. Nu si Anud euy. Edan. Kumaha tuh eta teh? Pelanggaran berarti. Ieu caritana teh mas euy. Eta si RT, beneran si RT. Mana? Nah, teh boga warga teh patut pisan teh nya. Maling awi teh urang. Aya teh ideng eta boga. Bejaan ulah dituna aya budak. Si gawe teh. Heuh sisi gawe kan eta teh kun awi teh aya dua, bejaan ulah dituna mah eta nu kuring anu batur. Nah, ada nge. RT-nya bela abi eta ieu.